Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra kaum dangu sedayana mitra suka seni Sunda petepang dangu deui sareng simkuring dina pidangan dongeng Sunda. Ayeuna teh masih kene ngalajengkeun hanca nu kamari nyaeta dongeng dina judul Di Arah Pati. Karangan Entang Sumarna. Insyaallah urang sami-sami lajengkeun deui ka anu seri anu kalima atanapi episode nu kalima mitra. Kumaha sadayana masih kene mika cinta sareng mika dedeh karena ieu dongeng Sunda. Mudah-mudahan ieu dongeng teh tiasa janten panglipur kalbu pangbabaraha manah oge ngarencangan sagala rupi kagiatan mitra suka seni Sunda sadayana. Mangga mitra supados teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui ieu dongeng. Pami telepat mah kamari teh dongeng tos dugikeun ka lang neng engkom mani uleng ngalamun pendelik panonna ka Sueb cuana lain di kieuna. Dadak-dadak asa nempo satru atawa musuh kolebat rupa Ahmad ngolebat dina bayanganana. Duh Kang Ahmad, ya abdi rumaos lepat. Abdi teu asak sasar. Mana horeng abdi teh katipu ku ngaran Sueb. Hapunten Kang Ahmad. Iraha engkang bade sumping Kang. Abdi gerat dijahit ku engkang. Cek Neng Komariah dina hatena. Teu lila leng Neng Komariah teh teu eling. Guprak labuh tina kursi ngudupung dina kolong meja. Sararea pada gempeur nempo kajadian kitu. Panganten labuh tina kursi germuru bari paciweuh. Geus puguheun Ibu Haji mah meuni hari weus-weus. Aduh anak aing, kunaon ratu? Kunaon gelis? Gelis sing emut. Ya ibu. Jang Sueb, ya tuang raya gerak kunaon ieu? Cek Bu Haji bari ruah riwih kaluar ti socana. Neng engkom pada ngarawu pada mangku ku pada istri. Direjeng dibawa kana ranjang mistam. Rob pada maroro pada ngarubung sawareh marencetan malah tuluy di careuceuhan. Hapunten mitra ieu teh ejaan teh ejaan kapungkurnya janten C teh janten TJ ningnya J teh janten DJ. Ah gitu abdi teh pribadi secara da bingung gitu ya. Mangga urang lajengan deui. Kade bilih ka sarumahan, cobi milari nu tiasa atuh. Ku Mama Haji di tawa camahan. Ibu Haji kadinya. Cek nu narungkulan meuni ribut. Sueb jeung mistam rumpang reumpeng teu puguh. Kalah gempeur nempo kajadian kitu. Antukna ngahuleng bari pahulang-huleng. Aye Kang Sueb, hayo itu tuang rai geralanongan. Aya kolonya atanapi PPO manawi. Cek pamajikan mistam. Leuh nyanya akang teh gempeur aya kolonye mah. Aya kayak tuh urang kocrotan. Cek Sueb bari asup ka kamar nyuaikeun batur. Manehna panghareupan tuluy ngayap merencetan Neng Engkom sanajan bari era. Ragab kumitoha da dising hareupan. Kolonye dikocrot-kocrotkeun kana tarang jeung mun-munan tuluy ditariupan. Ditariupan munanana ku para sepuh. Ditariupan mun-munanana ku para sepuh. Henteu lila Neng Engkom nyah bisa beunta. Barang beunta Neng Engkom bangun nu gundam. Bari langsung ngomong, Haling anjeun, montong deket-deket. Kami cua ka anjeun. Aya gelis, sing eling gelis, ya ibu, ya ama. Kek nah saha atuh nu lumebet kana salira eulis teh. Lamun karuhun ti mana? Bilih bae teu kasambut kedah dimaklum wae. Cek Ibu Haji bari ruah riwih nangis. Puncereng Neng Engkom leng inget kana surat tadi. Tapi Neng Engkom teu wani rek pok teh.
Da kaburu sadar dina hatena moal waka digeruhkeun sabab goreng ke akhirna. Jeung deui bisi dirampas suratna sedang ieu teh bahan laporkeuneun ka Ahmad. Nyai gelis, yeuh emut. Nung, ya ibu, sing sadar. Aos istighfar, piraku kapan eulis teh guru ngaos. Cek ibuna bari ngusapan. Abdi ge emut bu, teu kunaon. Cek Neng Engkom bari korejat hudang gigisik bari rula teret. Syukur Nung, syukur ulah sok epes meer atuh. Tong kabawa ku sakaba-kaba. Meureun eta teh bangsa dedemit nu hayang ngaranjing ka selera eulis, sing tebel iman, muntang ka Allah. Cek Bu Haji. Nu mawi bu, aya setan upami wenang mah ku abdi ge bade ditiruk ti corona. Cek Neng Engkom bari huntuna gegereget. Gelis, sifat halus sifat lemes nu kitu mah sanes kedah ditiru ku peso. Tapi ku kalimah-kalimah Allah, coba salawat. Ayat kursi sareng sajabina geura. Sieun. Cek ibuna bari ngusapan. Aya bu eta setan bu. Haling urang bebek. Cek Neng Engkom bari pepeta tepugu. Mana gelis? Istighfar nyai. Ibu Haji tamah reuaseun. Samarukna Neng Engkom teh kasarumahan. Astagfirullahaladzim. Cek Neng Engkom bari ngusap raraina. Tah, kitu nyai, sing eling ah. Ulah sok lempeuh yuni. Piraku anak mama, nepi ka kudu kabawa ka sabak kaba-kaba onaman. Cek Mama Haji bari neuteup. Kumaha Neng, parantos emut? Cek nu narungkulan nararanya. Emut. Cek Neng Engkom bari terus turun tina ranjang. Yuk ibu. Ama, urang mulih da parantos maghrib. Cek Neng Engkom ngajakan balik. Hayu gelis. Ujang, uih cenah cuh, cek si nyai. Bu Haji ngareret ka Sueb. Mangga ibu, mangga. Temal Sueb bari bareureman beda rasa. Asa-asa teu ngarareunah pipikiran. Ke atuh, urang pamitan heula kanu kagungan bumi. Cek Mama Haji bari ngaleos ka tengah imah. Sanggeus beres pamitan, bring sararea tarurun ti imah mistam. Neng Engkom diiring sarta digendeng ku para mojang sarta ku ibuna. Sueb nya kitu keneh digarendeng ku bangsa pria kawantu panganten beunang disebutkeun Raja Sapoe. Di jalan oge Neng Engkom mah teu ieu gumbira leumpangna. Ngalah leumpangna teh malah ngeluk tungkul. Dina ciciptaanana teh teu weleh pating kolebat rupa Ahmad. Sadatangna ka imah, Neng Engkom terus wudu rek netepan maghrib. Bus ka kamarna, kamar panganten nu meunang ngahias sarta sarareungit. Deker Neng Engkom netepan heula maghrib. Beres netepan teu talangke ngalaan mukena gubrag meubeutkeun deui maneh kana ranjang. Segruk ceurik bangun ku kanyeririan. Bangun ku kanyanyerian. Panipu ulung, bandit, jahat anjeun mah Sueb. Tenteingan anjeun nipu kami. Teu suka saumur hirup. Kami teu hayang direjengan sare ku anjeun. Cek gerentes hate Neng Engkom. Hampura, tobat teuing engkang. Kang Ahmad, kaduhung abdi atas sasar. Panyana abdi engkang teh nu ngahajamang duakeun manah ka abdi. Ari sing horeng abdi katipu. Hawatos temenan engkang ya abdi komariah. Iraha engkang sumping kang. Mugi engkang keresang hapunten kalayan abdi canda ku engkang kamana wae. Tibaten abdi kedah hirup nyang hareupan ka nyeri ka peurih. Sumembatna Neng Engkom ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Tetolih kanu keur ngararobrol di patengahan imah. Sueb keur pada ngagaronjak ku babaturanana jeung pada ngajak ngobrol. Mama Haji jeung Ibu Haji oge teu kaget. Neng Engkom teu bijil-bijil ti kamarna. Kawantu saurna bisi lieureun tadi ge tos katurulengan. Kira-kira liwat Isya tamu-tamu geus baralik.
Mama Haji ngahayokeun ka panganten. Pokna gerak kulum ka ditu jang. Bilih parantos puyeng. Da mama ge geus tunduh lungse. Tuh komo ibu nama manigeus ka mana deui meureun. Da eta turut 3 poe 3 peuting teu bisa sare. Mama. Temal Sueb bari ngeluh. Pek atuh nya mama mare ka pangkeng. Cek Mama Haji bari ngaleos ka pangkeng nu rada jauh jeung kamar panganten. Sueb bati nyipta dina bayanganana. Seblak hatena ngarasa nyeblak jeung bunga. Pedah bakal nyangigir jeung nu geulis tur anyar panganten tada teuing kana sono pogotna. Neng engkom bati gregeteun, pedah Sueb rek datang. Geus katara ngojengkangna, lamun harita lawang kamar make panto moal teu gancang dikunci meureun ku neng engkom teh ngan kawantu ukur di hordengan hungkul. Barang Sueb abus ka kamar, neng engkom gancang mencereng. Nyaritana ngaharewos, tapi cukup heuras mun tarik mah meureun nyentat. Halik, anjeun ulah asup ka dieu. Komariah teu hayang dibaturan sare ku anjeun. Keun wae sorangan ge da teu keung. Sueb kacidang ngarenjagna sarta hartena ngalenyap. Neng, kapan urang teh tos parantos walimah? Walimah nanahaun? Anjeun teu kudu nyampuran sare ka ngaran Komariah. Kaluar ka ditu. Cek neng Komariah tambah sengit. Ayah Kom, kapan urang teh tadi akad nikah? Jadi parantos sasarengan mondok. Kitu deui engkom. Parantos engkang teh nu gaduh ayeuna mah. Cek Sueb bari balebeb-lebeb bari nyamperkeun sabab ningali neng engkom baeud. Bangun kareueut dasar nu geulis, kasorot lampu warna hejo atuh tambah ngalemeng beuki nambahan cahaya. Kulit pipina nu hejo carulang, panon cureulek neuteup seukeut bibir baeud bangun nu kacida cuana. Naon? Anjeun make mangengkangkeun sagala rupa. Kami teu suka ditipu ku ngaran anjeun. Saruana tah jeung sobat anjeun si Mistam. Aku ku anjeun. Anjeun nu geus nipu, ngarti? Cek neng engkom tambah gregeteun. Nipu naon engkang teh Kom? Cek Sueb bari ngagebeg boga rasa perbuatanana geus kanyahoan ku neng Komariah. Aya sahanya nu bebeja jeung tisah nyahounana. Cek gerentes hate Sueb. Teu kudu nanyakeun deui ka kami. Perkara eta mah anjeun ngarti sorangan. Sabab anjeun nu boga perbuatanana. Ayeuna kami teu suka saumur hirup dikawin ku anjeun tina jalan ditipu. Cek neng engkom beuki sengit wae. Panonna muncereng bibir tambah ngawet baeud. Nah atuh engkom make daek tadi ku engkang ditikah. Cek Sueb rada nyereng. Panyatea kami teh lain ditipu ku anjeun. Dasa upama nyaho jeung yang ditipu mah moal teuing di dieu rek ngelesotkeun perjanjian jeung Kang Ahmad. Jeung entong sok engkom sagala. Tara-tara nyebut ngaran kawas nu nya bae. Cek neng engkom nyaritana rada sugal. Sueb rep geuneuk rai pias kawas beusi atah beuleum. Ceulina beureum tanda yen ambek nyedek. Ngarasa dicacampah ku neng Komariah. Katurug-turug neng Komariah nyebutkeun atawa nyabit-nyabit ka Ahmad. Atuh hatena beuki panas. Jigana manehna ngarasa kapalang jeung boga rasa gesah ku hukum terus nyamperkeun beuki nyedek ka neng Komariah. Sing inget Kom, anjeun geus aya dina tangan ngaran Sueb, lain di tangan ngaran Ahmad. Ayeuna teu kudu nyabit-nyabit ka Ahmad. Si Sueb nu boga hadas, nu boga kakawasaan pikeun ngajambak diri engkom. Sanajan kitu, anjeun kurang sah. Anjeun nyeun jalan sarekat. Teu sampurna miboga diri Komariah. Bongan ku jalan tipu muslihat, teu karana celik putih celak herang. Ayo, kaluar tong deket ka Komariah. Cek neng engkom bari rada unur-unuran. Sorana masih tetap harewos bojong tapi cukup seperti nu pista atawa pasea. Seperti nu mista atanapi pasea. Sueb tambah nyedek nafsuna. Katambah nafsu birahi geus ngalimpudan dadana. Amekan ngahegag. Kumaha teu rek kitu.
Sedeng Neng Engkom katarana tambah gelis sanajan kayaan dina sakitu ambekna. Ekeurna gelis bawana katambah dihiasan kawantu panganten. Puguh we mata kareueut jigana teh. Ditilik halis ngajiripit. Tarang bulan sapasi bulu panon carentik. Panon cureulek kulit pipi hejo carulang. Biwir ipis sarta amucuy semunu amis. Sueb bati pating kerelak ciduna bakat ku uruy. Kom, bener anjeun rek nolak kangkang? Tanya Sueb bari terus ngadeketan hampir adek. Rek naon anjeun ngadeketan? Teu suka dideketan ku anjeun, teu suka. Ceuk Neng Engkom bari ngejat kagigir ngajauhan Sueb. Sueb terus ngudag bari pokna. Reka mana deui? Hah? Reka mana deui lumpat anjeun teh Kom? Sedang hukum geus ngesahkeun yen anjeun bagianana ngaran Sueb. Pek, gerak kari kumaha deui? Kituna teh bari gep nyekal pegelang Neng Engkom sabelah. Neng Engkom tadi mah hampir rek ngajerit, tapi ras deui teu pihadeun ngerakeun kakolot pijadieunana. Tungtungna leungeun Sueb dikejatkeun sateker kebek nepi ka lesot. Anjeun teu perlu ngajambak badan kamariah. Teu suka dicabak kulit ku lalaki seperti anjeun panipu. Kituna teh bari muncereng semu galak. Sueb tamah ti kekerak katuntuna pagreret. Ambekan reng hapranjuk tandana yen manehna datang nafsu. Tina ngarasa kapalang dijejeleh ku Neng Engkom. Sueb ngarontok karawak kada pepeuteyan Neng Engkom duanana. Dicekal pageh bari ditongtak ka hareup. Deg diadu dada jeung manehna hampir beungeut diadu mun teu Neng Engkom gancang ngalius mah. Lesotkeun kami, bajingan. Lesotkeun leungeun kami. Panipu. Kami teu suka kami dicerek ku anjeun. Lesotkeun. Ceuk Neng Engkom bari adug-adugan hayang lesot. Moal anjeun moal dilesotkeun ku ngaran Sueb. Bongan anjeun geus ngawang kelang wani ngahina ka sifatna lalaki. Hade goreng ge ayeuna Sueb salaki anjeun. Kari pasrah teu meunang teu. Ceuk Sueb nu tambah tarik nyekelna sarta terus digugunyeng Neng Engkom mani nyengir. Nahan kenyeri jeung kasieun sarta rek ngagorowok inggis ngan ngabarubahkeun. Gurinjal Neng Engkom buntang banting hayangeun lesot tina ceklan Sueb. Beuki tambah adug-adugan, beuki tambah deui Sueb tarik nyekelna. Ayo Kom, geura adu gulajar. Satanagana ge oge awewe. Nah make teu dae ku engkang dicabak. Kapan engkang teh salaki Engkom? Hayo, sok kaynya. Sudi, najis. Hayo lesotkeun. Binatang. Anjeun maksa nu teu boga kaera. Hayo, lesotkeun. Cek Neng Engkom tambah tibuntang banting, babadug jeung sisiku. Nah anjeun wang kelang komariah. Perlu anjeun buntang banting kan nyeri-nyeri awak. Anjeun hak di dieu. Anjeun boga kami ngaran Sueb. Hayo. Cek Sueb bari ngagubrageun awak Neng Engkom kana kasur. Blek Neng Engkom nangkarak. Gancang disusul ku Sueb. Neng Engkom rorowesan nangkisan leungeun Sueb nu rek ngajambak di dinya. Nu ngajambak dadana. Sueb beki pakupis leungeunna. Tambah ngadeg-deg nafsuna ningali buah dada nu nyereungseng kahalangan BH jeung kabaya. Teu sudi najis. Hayo ka ditu kaluar. Neng Engkom totojer jeung bubuk babuk. Bari nangkarak nangkisan leungeun Sueb sorangan. Sorana beki atra sarta tetap dina kaayaan harewosan sanajan bari nafsu. Moal bisa ngejat Kom. Ayo satana gere awewe. Rasakeun anjeun haki Sueb. Ceuk Sueb bari karawak kana kabaya lebah dadana. Karawak brah dibuka setengah didudut breh ngabuliklak dadana tinggal buah harigu nu nyareungseng nu masih keneh katuruban BH. Lenyap Sueb ngalenyap, hatena nyeap jajantungna tamah dagdigdug. Nafsu beki rongkah sumarambah, amekan renghap ranjug sedeng Neng Engkom beki motah tetejehna. Sedengkeun Neng Engkom beki motah tetejehna bari ampun-ampunan. Ampun binatang, halik
Hadi tulesatkeun kami. Teu sudi. Sueb tamati peperakat nafsuna rongkah. Kerawak ngajambak sampingna didudut sakalikeun. Gerubug, Neng Engkom ngagurubug, rewas pabaur jeung sieun. Kulit pahana nu ngagalempong geus tembong. Kabeh katara ku mata Sueb. Hadena masih aya pipindingna nyaeta ku Ken-Ken jeung Anero. Tapi tingkal lenyaina bitis jeung Ping-Ping cukup ngarengkog nu nempo. Buktina Sueb heab nafsu birahina tambah ngagedur. Neng Engkom gancang merongkol bari teteje kana leungeun Sueb nu rek ngajambak Ping-Ping. Setan. Teu sudi kami mah setan. Binatang. Kami paehan ku anjeun batan kami digadabah ku lalaki pantar anjeun. Aduh, tobat haling ka itu. Neng Engkom beuki nafsu tetejehna beuki tarik. Dasar lalaki tur keur ambak. Sueb ngan kerawak nangkep dada Neng Engkom satarikna. Hak. Sora Neng Engkom kapenghak. Dada Sueb geus diadu jeung buah harigu. Satekah polah Neng Engkom ngagurinjal. Bari seeutik ngagiwarkeun dada tenagana dik kana dada belah katuhu bari suku nejeh satakerna ngagurinjal. Kubrag Sueb ngagebru nembrag kana bupet. Bru pre kaca bupet pepes. Ninggang kanu sirah Sueb. Sueb nyengir sirah bagian tukangeunana kana kaca baloboran getih. Ayo naon? Kom. Mama Haji gancang lumpat nyamperkeun samaruk aya kecelakaan biasa atawa aya nu matak ngabahayakeun. Ai, kunaon Ujang? Eta nyang saya didinya. Eta geuning masta kagetihan. Ceuk Mama Haji. Terojol di Bu Haji. Naon amana? Aya naon ieu teh? Ame, kunaon Ujang? Ceuk Bu Haji bari melongkan nu keur diuk bari ngusapan sirahna nu pinuh ku getih. Sedeng Neng Engkom gancang cengkat bari kabayana gancang dipake samping disampingkeun deui. Panon mureleng nu keur diuk. Labuh abdi teh, mak. Ceuk Sueb bari bareureum beungeutna era sarta nahan kapeurih sirah kana kaca. Eta tuh nyai, eta akang elap ku cai haneut akangna. Cek Mama Haji ka Neng Engkom. Ku mama weh. Cek Neng Engkom bari ngabalieur. Ku ibuna ka itu. Cek Mama Haji ka Bu Haji nu masih keneh olohok gempeur. Kek atuh. Nah atuh Jang sok nyar-nyar picilakaeun. Cek Bu Haji bari kapawon rek nyokot cai haneut keur gumah getih Sueb. Teu lila kurunyung mawa cai haneut dina baskom jeung sapu tangan bersih. Sok Ujang, urang lapan ku ibu. Ngaan atuh Ujang kaosna eta nya teuing kagetihan. Cek Bu Haji ka Sueb nu memang ngan ukur make kaos sangsang jeung kolor darek saretea tadi nama. Mangga Bu. Cek Sueb bari tuluy ngalaan kaos sangsangna nu lamokot ku getih. Bari nyengir tina rasa ngarasa peurih. Las, toh. Ku Ibu Haji getihna ditetelan ku cai haneut make elap. Sanggeus getihna rada orot jeung teu pati ngucur teuing dikucuran ku obat beureum. Teras Bu Haji nyandak lamak bodas nu bersih keur perban da teu aya perban khusus. Atanapi perban spesial kitunya bahasa kapungkur mah mitra di teu aya perban spesial teh teu aya perban anu paragina gitu nya. Geus kitu mah kakara diperban di pakutet. Teu wudu rada jero daraheutna teh damani ampir setengah buku curug jerona teh. Enjing mah canak enggal ka rumah sakit bilih katerasan. Bahaya ya. Bahaya ku kaca mah. Cek dokter oge. Cek Mama Haji bari neuteup ka Sueb. Somohon Mama. Cek Sueb bari terus gasak kisik miceun ka era. Kumaha atuh Ujang bilih ngaraos lieur mah. Panginten puyeng ieu Ujang teh nya. Cek Ibu Haji bari neuteup ka nu raheutna nu geus diperban. Sanes Ibu, sanes lieur mung ieu we. Abdi teh nuju nyimpen ka meja kana kastop. Suku abdi titajong kana suku ranjang. Cek Sueb bisa we pura-pura nama. Neng Engkom bati seuri dina hatena.
bari telemek tenyarek malah kalah babalieuran. Cek pikirna puas we dabongana. Nafsuna teh kawas binatang. Kitu cek geretes hate Neng Engkom. Pek atuh gerak karulem deui. Cek Mama Haji bari rada mundur rek keluar. Neng Engkom gancang turun tina ranjang. Jung nangtung. Reka mana Nyai? Lan geradug wae kulem tuh. Cek Bu Haji bari neuteup ka Neng Engkom. Bade kadinya kacai heula Bu. Hoyong kiih. Cek Neng Engkom bari ngaleos keluar. Ulah lila-lila Nyai, ieu akang kapan bade kulem. Cek Mama Haji deui ka putrana. Tina ngaraoskeun ka panganten. Mangga wae bade kulem mah. Cek Neng Engkom bari ngagaded. Terus ka tukang rek ka kamar mandi. Ulah tuh Jang, pek kadinya kulemkeun. Kayak si Nyai mah cenah rek kacai heula. Da Mama ge rek gogoleran. Bade we bieu ge Mama keur lonyapan. Reuwas nguping nu gebrug setarik nama. Ari Sugante aya bangsat. Cek Mama Haji bari kaluar. Dituturkeun ku Bu Haji. Bus ka kamar deui rek karulem. Sangkaan ibu jeung Mama Haji mah teu aya pacengkadan naon-naon antara putra sareng mantuna teh. Sueb bati ngarawut tuur. Cenekul nafsu nyedek tenaga midep. Amarah teu kawadahan. Birahi nu geus ngabeulit sakujur badana teu kalayanan ku Neng Engkom. Manehna bati nyorod cetur, lamunan jeung sawangan mangrupa-rupa. Aya niat kabur, aya niat jahat, aya oge niat rek sakali deui maksa Neng Engkom di mana datang deui ka kamar. Pureleng panonna mureleng kana lalangit. Kerelek ciduhna ngaliwatan ti korona. Orokaya Neng Engkom nu diarep-arep datang ka kamar teh teu hol keneh wae. Kalah lebeng. Sing horeng Neng Engkom surti. Tuluy nyokot kursi diuk dina sisi lawang kamar Ibu Ramana. Cek pikiranana piraku daekeun lalaki kalah kumaha karanjengan nafsu oge ari deukeut teuing jeung kolot mah. Aya meureun kaerana. Lol, Sueb nongholkeun sirahna nempoan Neng Engkom. Ku Neng Engkom mah geus katara yen Sueb teh nonghol. Barang red Sueb nempo Neng Engkom, Neng Engkom munelik bari nulak cangkeng. Atuh kebeg hate Sueb tambah amarah. Nafsuna kepegung dumeh moal bisa deui wala kaya sabab Neng Engkom aya pisan di lawang Mama jeung Ibu Haji. Tungtungna goledag meubeutkeun maneh dina ubin, bari amarahna deg-degan. Nafsu birahi can rek leungit. Asmara can punah, kahayang teu kalayanan ku Neng Engkom, kalah barontak. Awewe ngadak gede tenagana bisa ngarubuhkeun lalaki nu keur nafsu. Sapeuting eta mah duanana ge pada teu sare. Sueb teu sare karena mikiran piakaleun kumaha sangkan beunang nu jadi pamajikan anyarna, ari Neng Engkom teu weleh taki-taki bisi diserang ku Sueb. Antukna ieu pada teu sarare. Beuki lila tambah sumerambah. Tambah heubeul beuki wuwuh keung. Nu ngeulis di lembur singkur lembur batur, jauh kadulur. Teu sanak hanteu baraya. Cuklek leuweung cuklek lamping, jauh ka sintung kalapa. Liek deungeun liek lain, jauh ka indung ka bapa. Tibali geusan ngajadi, indit ninggalkeun pupujan ding ati. Ti lembur matuh banjar karang pamidangan, ninggalkeun mojang nu beunang bikahayang. Batur kumbuh dina kalbu, sobat dalit dina ati. Ti beurang sok ngalangkangan ti peuting dina impian. Kari-kari, jauh di jugjug angang di teang ti pangumbaraan.
niat ngajadikeun pasini nyacapkeun paniatan. Nah atuh ari datang bet kabur ku batur. Aya paribasa nyengcem kembang ti kuncupna geus bekah dipetik deungeun. Dogong-dogong melak cau geus gede di tuar batur. Ahmad nu netep renggenek geus aya saminggu campleng ticing di Mama Kabul. Jeung Ibu Suji anu kacida geten tulaten nyaah lir ke anakna pribadi. Kawan tu sifat Ahmad bisa pikanyaaheun. Atuh henteu asa-asa itu ieu pada congah. Sakitu dipubujuhkeun ku Mama Kabul jeung ku Ibu Suji. Ahmad awakna ngorotan. Daya lian kulobana lalamunan. Berang peuting ngageri pikir. Ras inget kapupujaning ati, neng engkom nucek panalar manena jalir janji cidra pasang subaya geus teu karana nyarita jepluk kawin jeung nu sejen. Beuki lila beuki nyeri. Sumarambah dina bayah, bulat belit dina peujit ting sereset dina hate. Ting sareuit dina ati. Sakapeung sok humbalengis bari nyarita sorangan. Mitra sakitu wae pangintennya bagian kalima dongeng anu judul nate di arah pati gitu ya. Mereka dinyawainya mitra insyaallah enjing atanapi dina episode salajengna urang lajengkeun deui ieu lalakong Ahmad anu nuju ngumarah heula kitu nya saparantos kacelakaan dicilakakeun ayeuna teh penak sareng wakabul gitu dirorok cenah nya atanapi diurus kitu nya dirorok teh da sanes orok. Mangga kitu mitra sakitu wae panginten anu kapihatur dina episode ayeuna urang lajengkeun di enjing dina episode nu kagenep. Hatur nuhun hapunten samudaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.